Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika jeung misti ka anjeun bil muhafadati kana ngariksa ala fi'li sholawatil khomsi kana midamel pirang-pirang salat nu lima ma'al jamaati sartana berjamaah wal mudawamati jeung ngalanggengkeun ala zalika kana salat berjamaah fa inna sholatal jamaati karna sanyana ari salat berjamaah tafdulu eta ngunggulan ieu sholatil jamaah ala sholatil munfaridi kana salat nyorangan bisab'in kalawan 7 wa isrina jeung 20 naonana darajatan darajatna kama sapertos katerangan fil hadisi anu tetep dina hiji hadis as-sahihi anu sahih salat berjamaah ngunggulan kana salat fardu teh aya hadis sahih 27 ganjaran nu berjamaah mun sorangan hiji ge mun bener Fatihah wahdar jeung kudu sieun anjeun antada'a kana yen ninggalkeun anjeun as-sholata kana salat fil jamaati dina berjamaah li ghairi udrin karna teu aya udzur au bi udrin atawa karna aya udzur pasidin anu pasid ruksak wa mahmaji jeung samangsa datang anjeun ila maudi'il jamaati kana tempat berjamaah pawajadta tuluy manggihan anjeun ha kana jamaah qad sulliyat nyata geus dilakonan ieu salat au qa'adta atawa diuk anjeun cicing diuk pi baitika di imah anjeun tabtaghi bari nyuprih anjeun bidzalika ku ieu qu'ud as-salamata kana kasalametan pidinika dina agama anjeun payan bagi mangka peryogi naon antadumma yen ngumpulkeun anjeun ilaika ka anjeun man kajalma yusolli nu salat ieu man ma'aka sartana anjeun liyah sula supaya hasil laka pikeun anjeun naon sawabul jamaati ganjaran berjamaah bisi sorangan sok neangan jeung saha we
Sok sanajan cek paribasan nu geus salat sekalipun gitu ajakan berjamaah. Minimal jeung salaki jeung pamajikan lamun geus rumah tangga jeung budak. Ari udzur indit ka masjid mah mun lalaki. Wa taslama jeung jadi salamet anjeun minal wa'idi tina ancaman wat tahdidi jeung tina panyingsieun alwaridi nu dongkap pitarkiha dina ninggalkeun berjamaah mislu qaulihi eta saperti dawuhan Nabi alaihi salatu wassalam dawuh Nabi layan tahiyanna misti kudu eureun nyaan anjeun kudu eureun nyaan saha aqwamun pirang-pirang kaum antarkil jamaati tina ninggalkeun berjamaah ao laah rikonna atawa misti kudu ngaduruk nyaan anjeun kudu ngaduruk nyaan kaula gitu hamzah buyutahum kana pirang-pirang imahna ieu aqwam diancam ku Nabi rek diduruk wa qaulihi jeung dawuhan Nabi alaihi salatu wassalam saur Nabi man ari saha jalma sami'a eta nu nguping ieu man annidaa kana panggero nu dimaksud panggero salatnya eta adzan farigon barina anu salse sohihan tur anu cager adan geus kadenge nyalse we bari ka ayana teh keur cager urang teh palam yujib mangka teu nyubadanan itu jalma fala sholata mangka teu aya salat lahu pikeun man naudzubillah wa qauli ibni Abbasin jeung cariosan Ibnu Abbas radhiyallahu an saur Sayyidina Ibnu Abbas laqad ra'aitu yakin laqad ra'aituna yakin ningali kaula wa ma yatakhallafu jeung teu pati-pati ninggalkeun anha tina berjamaah yakni ngamaksud Ibnu Abbas sholatal jamaati kana salat berjamaah saha illa munafikun kecuali jalma munafik ma'lumun nu dikanyahokeun ma'lumun nifaqi nu dikanyahokeun munafikna ciri jalma munafik cek Ibnu Abbas sok ninggalkeun salat berjamaah walaqad kana jeung nyata bukti saha arrojulu hiji lalaki yu'ta nu didatangkeun sahabihi ieu rajul ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dina zaman Kangjeng Rasul yuhada bari dituyun ieu rajul
baina rajulaini di antara dua lalaki hatta yuqama sehingga ditangtungkeun ieu rajul fi shoffi dina jajaran. Saking ku kameumeut kana berjamaah keur zaman Rasul aya hiji pamegat dituyun ku duaan saking ku hayang ngilu berjamaah ditangtungkeun dina sok ngilu we berjamaah. Eta tawis jalmi nu ngagumatikeun kana salat berjamaah. Manta kitu oge tos karaoseun hikmah manfaat tina berjamaah sehingga teu wantun ngantunkeun sakumaha repotna oge. Gambaran nembe pameget dugi ka dituyun dina zaman Rasul saking ku hoyong berjamaah. Wa idza kana jeung di mana bukti naon hadat tasdidu ieu ancaman anu banget kulluhu tegasna sakabehna tasdid fi tarkil jamaati dina ninggalkeun berjamaah. Pamadzonnuka maka kumaha zonnuka ari sangkaan anjeun bihi kalawan eta tasdid pitarkil jum'ati dina ninggalkeun salat Jum'ah alati anu hiya ari Jum'ah fardu ainin eta fardu ain. Wa qad qala sareng nyata ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek Rasul perkara nu ninggalkeun Jumat man ari sajalma taroka eta nu ninggalkeun man salasa jumain kana tilu pirang-pirang Jumat tilu kali teu Jumatan tahawunan karena arah-arah ngalumayankeun toba'a mangka ngecap nyetempel saha Allah Gusti Allah ala qalbihi kana hatena ieu man. Faiza waqa'a mangka di mana bukti laka ka anjeun naon udurun udur fitarki Jum'atin dina ninggalkeun Jumat au jamaatin atawa ninggalkeun berjamaah faquddira tuluy dikira-kirakeun naon anna fil maudii sanyana eta tetep dina tempat allazi anu tuqamu nu diadegkeun ieu Jumat fihi dina maudi' rajulun ari aya lalaki yufarriku anu ngabagikeun ieu rajul dana niro kana pirang-pirang duit alal hadirina kanu hadir kabeh fa inna syatta mangka lamun giat anjeun
lil huduri kana hadir warogibta jeung resep anjeun pihi dina hadir paudruka mangka ari udur anjeun goiru sohihin eta teu bener wastahyi jeung kudu era anjeun binallahi ti Gusti Allah ayyakuna yen bukti naon arodu harta dunya a'azza eta leuwih mulia alaika ka anjeun mimma tinimbang perkara ingdahu anu tetep disandingeun anjeun wa'lam jeung kudu nyaho anjeun annal udro kana sanyana ari udur asodiko anu bener goyatuhu ari puncakna ieu udur isqatul haroji eta ngagugurkeun dosa wa amma sawabu jeung anapun ari ganjaran falayah sulu muangka moal hasil ieu sawab illa bil fi'li kecuali kumigawe naam laras ieu sawabu falayah sulu illa bil fi'li qad yahsulu terkadang hasil naon asawabu ganjaran liman kajalma ta'addaro anu hese alaihi ka'man naon al-huduru hadir mingkul liwajhin tina saban-saban jalan kalladzi saperti anu yakunu nu bukti naon udruhu udurna ieu jalma al ishalal mutawattiro al ishala mutawatiro eta nganggap ente wal habsa jeung dibui udwanan karena didolim wa nahwu zalika jeung sabangsana nu dicarioskeun aula yata'adzaru atawa henteu hese alaihi kajalma naon al huduru hadir walakin yalhaku jeung tatapina keuna bisababihi ku sabab hadir li muslimin kajalma muslim goirihi nulianti ieu muslim naon masyaqqatun kamasyakatan syadidatun nu banget kalladzi saperti anu yakunu nu bukti naon uduruhu udurna ieu ladi tamridud dha'i eta nungguan anu gering wa nahwi jeung saumpamana tamrid pasohibu hadzal udri mangka ari nu ngabogaan ieu udzur in korona lamun ngabarengan
udrohum kana udurna jalma-jalma naon al huznu kasedihan wa tahassuru jeung rasa kadedemes ala tarkil huduri kana ninggalkeun hadir hasola tahasil lahum pikeun jalma-jalma naon asawabu ganjaran summa innal mu'mina mangkasanyana ari mukmin al kamila anu sampurna layada'u eta tara ninggalkeun ieu mukmin syai'an kana hiji perkara mimatina perkara yuqaribu nu ngadeukeutkeun ieu syai' hu ka mukmin ilallahi ka Gusti Allah wa in kana jeung sanajan bukti lahu ka ieu mukmin fi tarkihi dina tinggalna ieu mah naon alfu udrin 1000 udzur hatta ya'lama sehingga nyaho si mukmin anna tarkahu kana saenyana ninggalkeun emah ahabbu eta leuwih dipikaresep ilallahi mungguh Allah min fi'lihi tinimbang migawena ieu emah wa hadza jeung ari ieu aqallu ma eta pangsaeutikna perkara yunfiku nu nganapakohkeun ieu mukmin walihada jeung kulantaran kieu tahammala geus mikul saha al kummalu pirang-pirang jalma nu sampurna imana min ahlillahi nyatana ahli Allah ala fi'li ma kana midamel perkara yuqarribu nu ngadeukeutkeun ieu ma hum ka ieu kummal ilallahi ka Gusti Allah umuron kana pirang-pirang perkara ta'juzu nu apes an hamliha tina mikulna ieu umur naon al jibalur rawasi pirang-pirang gunung anu jararangkung wa ammaman jeung anaponari jalma do'ufa anu lemah naon imanuhu imana man wa qalla jeung saeutik naon yakinuhu kayakinan ieu man wa qasurat jeung pondok naon ma'rifatuhu ma'rifatna man billahi ka Gusti Allah fala yu'awilu mangkat teu tatagenan ieu man fi tarkima dina ninggalkeun perkara iftarodo anu tos mardukeun Allah hu kana ma alaihi kasih man illa ala sukutil haraji kecuali kana gugurna dosa
walikulin jeung eta tetep pikeun saban saurang darajatun ari pirang-pirang darajat mimma tina sapalihna perkara amilu nu migawe jalma-jalma waliyuwafiya jeung supaya yen nyumponan Allah hum ka jalma-jalma a'malahum kana pirang-pirang amalna jalma wahum jeung ari itu jalma-jalma la yudlamuna eta teu didolim kabeh wa alaika wallahu a'lam. Nalar. Alhamdulillah.